Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel @mangdina marah. Boy cerita na pamengbeget anu anam sepuh na warginya. anu aparan tu siap-siap pada ngadem gendongi Sunda dina judul Sikulup wargi. Nya. Sakma biasa ieu dongeng Sunda didukikeun dina YouTube dina channel @mangdina marah. Da kumaha wargi sadayana sararehat banget ieu. Mugi bae sararehatnya wargi, sehat jasmanina, sehat rohanina. Digampilkeun rezekina oge ditebihkeun balaina. Aya dina lindungan atanapi panangdayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dibiar musim kuring siang kalayan wengi. Wargi sadayana anu ngantos dongeng Sunda dina judul Sikulup ieu dinten ieu bagian ka-45 wargi. Kanca urang katuna bagian ka-44 urang masih nyarioskeun Sikulup anu harita mundut jimat kanu jantan ibuna nya wargi. Nu jimat nu kumaha dimaksud ku Sikulup teh. Tah kumaha atuh lajengna ieu dengan Sunda uli jeung adamkeun tang landungpang beberapa mana. Duh, tobat Gusti Nu Agung. Muga ujang sing percaya ka Ma. Mama bener-bener tengah bogaan jimat hiji-hiji acan Ma teh. Nah, naon anu kudu dibikeun teh ujang? Ma teh lainnya tapi teu boga Ma teh. Cik Bilani bari ngaleungis ari kana pamenta anak kacida manehna hayangna mere. Tapi lah di kumaha da manehna ge bener-bener teu boga jimat. Tapi ari Sikulup mah teu putus asa sabab lain eta anu dimaksud bok nyarita deui. Ma ngadangukeun sing taliti Ma. Jimat nu disuhunkeun ku abdi ieu teh memang teu aya jirimna. Kumaha moal karaos ku abdi ge teu katinggal. Nanging kieu Ma abdi teh 8 bulan lamina ku emak dikandung. Belasan tahun lamina abdi ngarisikeun ka emak. Nalika abdi nuju orok, emak teh dikiihan ku abdi. Dikotoran ku abdi, peuting teu dibrakulem, siang teu bebas liar. Unggal usik tengan ngagugulung diri abdi wae. Abdi teh tikukut ti lalembut, dirorok ti orok. Jadi gering di ubaran, tiris di simbutan. Ceurik di upahan, dahar atuh dihuapan. Aya reungit nyocok dipangnepakeun. Bela ancul kana diri emak ku anjeun. Asal abdi salamet tur waluya. Nanging kasaean emak ku abdi duwi ka dinten ieu teu saat-saat. Sedengkeun abdi tacan tiasa mulang tarima ka emak. Keur leutik ngarisikeun ku leutikna, geus gede ngarisikeun ku gedena. Kanyaah mah ka abdi teu tiasa diukur ku duit mak. Teu tiasa dibandingkeun sareng dunya barana. Estu jika nyaah nu teu kinten ageng hargana mak. Taku jalaran kitu abdi seja nebus ka nyaah mak. Ka abdi nyatana ku nyawa mangga geura peuncit beung abdi mah. Abdi rela, abdi ridho, abdi ikhlas. Asal abdi maot ku panangan mak. Mangga geura peuncit abdi mah. Kang nebus ka nyaah mak ka abdi. Bilih abdi teu tiasa mulang tarima ka emak. Kitu ceuk Sikulup bari ku siwel ngaluarkeun peso balati teh. Song dibikeun ka Bilani. Ari manehna deku bari tanggah ngadang heuk nyodorkeun beuheung ka Bilani. Sedengkeun saputangan bodas urut mungkus eta peso dicekal ku duarengeunna. Adenge caritaan anakna kitu. Hate Bilani asa digerihan ku hinis. Komo bareng nempo peta Sikulup nu sarupa kitu. Awak Bilani maning ngaleketai. Teu kuat nahan piceurikeun pok Bilani nyarita. Duh Gusti, ulah nyarita kitu ujang. Kasep anaking jimat awaking. Mang mah teu rumasa ngahutangkeun ka nyaah. Ka nyaah mah kahidep teu hayang dibales. Teu hayang diitung, teu hayang diijir ku duit. Teu hayang dibanding-banding jeung harta. Kenyama ka ujang estu celik putih celakerang. Kaluar tina hati sanubari nu bersih. Tebogannya tayang dibalas mama.
tengah harapkeun pamulang tarima. Mak manampu ujang walaya ge kacida bungohna. Teu hayang dibayar ku nyawa sumawana ku harta banda. Sabab mak mah tengah hutangkeun. Ujang anak mak. Ulah kikituan kasep. Mak teu kuat nempona, teu kuat ngadengena. Ulah kitu anak king. Ulah kitu ujang, ulah. Cek Bilani harita bari terus jadi bangun anu kanyeriam. Cipanona teu ampuh burubut marulagan mani jeuh pisan. Rupana herang ngagincelang singgurilap dir mutiara nu hargana jutaan rupiah. Atuh Cipanon Bilani anu murubut mani kerep teh lir hujan. Cipanon nu suci kaluar tina ati anu ikhlas. Jimat kahidupan acina karhayuan. Cipanon indung anu estu ngagambaran kanyaah kanu jadi anak. Cipanon nu haneut keneh ku sikulup karasa nyak celakana beungeutna. Berai sikulup teh beunta. Beri katempo Cipanon indungna anu murubut kalayan teu talangke. Gancang ditandean ku saputangan bodas. Dengan sikulup harita ngaleper jiga anu lilinieu. Rek nyarita teu bisa ti korona asa nyocokan. Sagedapan dengan namprak baik nandian Cipanon indung. Atenda ngara kacak teu bugu rasa. Oreng kitu karasana lamun narima kanyaah indung anu sajati. Dina waktu anu ngan sakilat pisan saputangan sikulup geus cipruk ku Cipanon. Gancang ku sikulup ditelepan gap kana peso anu ngagoler hapeunana. Terus dijikeun jeung saputangan teh sup diasupkeun kana saku bajuna. Gabrug sikulup ngarangkul ka idungna. Segruk manehna ceurik teu bobogoh anu kanyeriam. Atuh hiung Bilani oge kabawakeun deui ceurik. Indung jeung anak paungku-ungku sedih hujanan ku Cimata. Darasaan sikulup jeung indungna teu bisa kagambarkeun ku carita. Hese pibasageunana. Teu aya kecap anu merenah pikeun nyaritakeun rasa hate anu sakitu ikhlasna. Iwa ti rasa nu bakal bisa neuleumanana. Gayan di luar harita kacida panasna. Panon poe nyorot ka bumi mani moreret. Taneuh ngebul atuh tina awahing ku panas teh. Tapi bareng jeung kajadian di jero Imah Bilani, puruh puy aya hujan meripis lir Cimata widadari nu ngilu ceurik. Hiliwir aya angin leutik ngadalingding panasna poe ngadadak sirna. Kayan matak seger, matak ngeunah kana awak, perbawa kaikhlasan hiji indung ka anakna teh. Delila barabat aya katumbiri anu tungtungna nutug kana sehunan Imah Bilani. Urang lembur anu kabeneran nempok manising polohok. Anu lempang ngadadak ngarandeg kabeh ngarasa kataji ku katumbiri anu matak pikauruyeun mata kelar jeung mata kuas. Sanggeus meunang samatra jongjongan. Pok Bilani nyarita. Kulup anak emak geus segera cangkat anak king. Ngan hampura emak teh. Sebab tetep moal bisa mahanan jimat ka ujang. Da puguman teu boga. Cek Bilani bari nyengkatkeun sikulup. Atuh jeung sikulup harita cengkat. Ret ka Bilani terus nutup antebisan telila pok nyarita. Mak, jimat nu disuwunkeun ku abdi parantos kapimilih ku abdi. Moal aya hiji jimat anu nandingan kana kasaktian ci sesama. Ayeuna ieu pisan nu disuwunkeun ku abdi mak. Ayeuna ku abdi parantos kacepeng. Aduh atur nuhun mak. Ku abdi katampi kalayan kateda pisan. Kanyaah emak ka abdi mah dibobohokeun ugi katutup umur. Kugituna da ieu mah ayeuna mah abdi parantos dijimatan ku emak. Abdi sia miyos ngandunkeun emak. Permios emak disungkeun ka rahmatna sareng sapaatna ti emak. Kitu ceuk sikulup bari brek harita teh deku. Terus nyum indung suku Bilani. Ku Bilani diusapan silana bari pok nyarita. Kasep anak king anak emak. Deudeuh teuing ujang. Kutan eta nu dipenta ku ujang teh. Syukur anak king nam geura mangkat ku emak diandung pangdunga. Emak moal boleh ngapi ngajaring dina sajroning ujang lunta. Kudoa anu moal pegat beurang jeung peuting. Pek sing tawakal anak king. Cek Bilani harita
bari cerik deui hatena ngarakacak nempok kalakuan anakna anu matak deung direun. Matak narasaan, matak gegebegan, poe eta keur bilani mah poe karamat nu moal poho nepi ka tungtung umur. Ari si kulup jeung cengkat pok amitan sakali deui. Permios mah, abdi sejamiang ayeuna keneh mah. Beral kasep kumaha didoakeun pisan. Sing hati-hati di jalan anaking. Cek Bilani bari jeung manehna oge cengkat. Terus nangtung ngajajabkeun si kulup nepi kana panto. Jerut arita si kulup teh kana golodog terus ngusap beungeut. Gedig indit ninggalkeun indungna anu keur ngajanteng dina panto anu ngajajabkeun manehna ku paneuteuk. Wargi satungtung ka tempo keneh mah si kulup ditetep bae ku Bilani. Panonna mani teu ngicip-ngicip hate sing saredet. Jajantung ratu leungeunna ngalepar jiga anu lilinian. Telilales si kulup teh ngiles dina pengkola. Lenyap Bilani ngalenyap terus ngarenghap narik napas. Lekat teh brek Bilani diuk setengah meubitkeun maneh. Awakna asa lungse, taya tangan pangawasa. Beungeutna si kulup kumalangkang harita dina kongkolak manona. Pok Bilani nyarita sorangan alaunan. Duh, Gusti Nu Maha Agung. Mugi Gusti nang tayungan kapunanak. Abdi mah teu tiasa nalingakeun samapaos. Mungka Gusti abdi neda pitulung. Da Gusti mah Maha tingali, Maha kawasa, Maha Agung tur Maha Murah. Cek Bilani bari terus ngusap beungeut meunang sawatara waktu ngajimbrak bae dina bang barung jiga nu ripuh pisan. Sungkan rumingkang manehna. Sudah lemampah nampo si kulup miang asa karingitan mutiara. Wargi sadayana cag tundahila kayan Bilani kitu deui si kulup anu keur aya di sangahing perjalanan. Ayeuna urang nyaritakeun heula di tempat sejen kayaan hiji kulawarga di Lembur nu katelah Cicapar. Di Lembur Cicapar aya hiji kulawarga nu muhit ka Siluman Butahejo. Katelahna Bah Ondok anu baheula kungsi ngaributkeun kaayaan lembur di zaman Mang Itok. Kurang leuwih 7 tahun dilana tisaprak patepung jeung Mang Itok, Bah Ondok masih kene bisa kumelendang di alam rame. Sabab pamenta si Raja Siluman Butahejo nu katelah Prabu Anom Lokawisesa masih kene kacumponan ku Bah Ondok. Tapi dina hiji peuting Bah Ondok kapaksa kudu balaka ka pamajikanana lantaran wadalkeuneun geus beak sedengkeun waktuna caos geus deukeut. Dina kaayaan sepi jempling poh Bah Ondok harita ngamimitian muka carita jeung bojona. Sama ari maneh keur naon ngajejen tulai di dinya ha. Cik Bah Ondok bari ngareret ka bisa mah anu harita keur ngajentul dina kursi nu rada anggang ti Bah Ondok pok bisa mah harita teh ngajawab. Keur ngaputan kabaya paranti ka sawah. Narek naon abah pan biasana ge tara gura-gero wayah kieu ke heula kagok ieu teh. Jawab bisa mah bari jongjon kekerod bari dicaangan ku lampu pentel. Ulah kekerod wayah kieu sama pamali kitu teh. Mata katojos sab jaruna teu bati katempo puting mah. Kadi heula anggur abaya picaritaeun ieu. Cik Bah Ondok deui bari ngatrukeun padudan kana asbak. Geus kitu teh ngagilirikeun diukna. Kursi hoe anu geus rada reyod kadenge sing kerlek. Bedan sing kerekek jiga arek runtuh. Oh nya sok-sok we arek cacarita mah tuh. Dari dia mah moal aya teh moal burung kadenge. Apaan teh sabaraha jauh ieu teh. Isok matang hulirup teh. Ieu mah lain obrolan tamasare sore-sore lain. Tapi obrolan nu kacida pentingna ieu teh. Aya patula patalina pabulit jeung pajujut serta babariut jeung kahirupan urang. Sak buru-buru kan diulah talang ke lah. Kena kekerod mah isukan deui. Kitu cenah Cek Bah Ondok bari ngareret deui ka pamajikanana. Jigana mah bangun anu geus teu sabar sabab bisa mah kaleket pisan. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sunda dina YouTube-nya dina channel @mandina marah. Kawargi sadayana anu jeung ngadongkeun danget ieu
sakali di sahabai di mana bae alamat nabo istri pameget nu anu sepuhna nu caketan lebih nanya anu teras mantau tiap dinten Udi jeung ngadangkeun wargi etang-etang landong pangrahmanahnya wargi mugi katampi kalian kebingahan ulah hilap deui subscribe noge di antos pisan sareng like naon dina bunyi belna warginya like and share na oge tah di antos pisan aturkeun ka wargi sadaya nu parantos ngiring iji kebung dia ngadamkeun ieu dongeng Sunda. Tah wargi ulang rajingkeun di atunya carios sikulup ieu karangan Geliksa bagian anu ka-45. Be si abah mah ari aya kahayang teh mani tara meunang nawar. Oga tupek rek nyarita naon abah teh. Mani bangun dinas pisan. Apan biasana mah tara kitu abah teh. Cik bisa mah bari jung nangtung terus diukna pindah ka aripin Bah Ondok. Panonna nitip seukeut harita ka Bah Ondok. Hatina rada ngaleper sabab ari jero mah bisa mah gigisnya ho. Yen Bah Ondok teh bakal nyawalakeun perkara caos. Sabab manehna geus apal waktuna sebak kabuta geus deukeut. Ari Bah Ondok can waka nyarita harita. Alangahulang heula jiga nu mikir-mikir pikecapeun. Sabab asa heurin kuleta harek cacarita teh da pugu perkara nama hiwal tinu sejen. Tapi si lila-lila mapok Bah Ondok nyarita deui. Ieu sama maneh teh pamajikan abah anu satia ieu teh. Nya heueuh da satia kuring mah. Ari kitu rek naon atuh? Ih sabar atuh sama. Cicing heula ulah akan nempas. Kemican parat nyarita kakara bubuka ieu teh. Kitu cek Bah Ondok harita bari terus nunda heula padudanana dina meja jiga nama hayang salse pisan nyaritana. Heuh pek atuh. Keun kuring moal waka disada lamun can ditakol mah rek nurutan goong we. Cik bisa mah bari terus balem. Ari maneh sakamana wae nyarita teh. Ulah yang disarwakeun jeung goong manusia mah yeuh sabab boga ceuli, boga otak, pikiran jeung bibir. Mah ieu teh. Lamun aya nu nanya kadenge ku ceuli dijawab ku otak, disaring ku pikir, dikaluarkeun tina bibir. Tak kitu apaan? Geus sok ngadaguan ditakol bisi buncunur. Kitu cek Bah Ondok bari ngareret ka pamajikan. Pek atuh. Sok. Arek naon coba lah. Maneh arese teuing rek nyarita teh. Aga tuh kieu sama. Maneh mah pamajikan abah nu satia, cek paribasa teh mah jeung abah teh geus etu sabab pait sama manis sabagnya sacilakanya. Jadi kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak teh eta. Jadi kasatiaan maneh ku abah katarima pisan nya. Cek Bah Ondok bari reg nyaritana eureun heula diselang ku mikir jiga nu beak picarita. Ari bisa mah wargi mani rembeh riang irungna dipuji teh. Tapi teh nyarita cicing we pura-pura teu bungah manehna. Dilampok Bah Ondok nyarita deui. Aya ucap paribasa geuningannya. Tonggoro keur cager atawa gede rejeki dalah keur sangsara jeung cilaka ge moal aya jalmana nu wani nguyup getih abah. Kajaba ti maneh pamajikan abah. Taina abah manggih ka susah ieu teh, susah nu taya papadana. Ari sababnya lamun diibaratkeun kana dagang mah abah teh geus loba ngadahar bati tapi can kaluar modal. Gitu tah lamun dagang teh mah. Tapi da abah mah teu dagang, pagawean sabab we teh ngurus di sawah jeung huma, ngangon sato jeung ngangon duit, sina aranakan sangkan baranahan ngalobaan. Sedengkeun maneh geus ngarti acan sama. Cek Bah Ondok bari ngareret ka pamajikanana nyaritana jiga nu kagok jeung asa-asa atuh bok bisa mah jawab. Ngarti kuring ge abah. Abah teh bingung keur piwadaleun. Teu kudu nyarita dibulat-beulit atuh. Sab geus nemrak geus yakin malah boro-boro kuring sifatna nu jadi pamajikan. Dalah tetangga-tetangga urang geus pananyaho yen abah teh munjung ka buta hejo. Nu ngotakna make bangun kararagok nyarita ka pamajikan teh. Bruk-brak we ngarah gancang ka harti. Sok rek kumaha ka yang abah teh atuh. Itu cek bisa mah harita jiga nu nangtang padahal teh nama miris sok sieun manehna
anu dijieun para siluman teh wargi. Tapi kulantaran geus kabal teh arita manehna nekat rek nungguan kumaha jadina bae cenah. Atuh Bah Ondok teh mani ngahuleung dikitukeun mah jiga anu ka tinggang mamaras manehna. Atuh beungeutna oge harita mani ngariuk parumana rubah jadi pias kawas nu eleh perang bae. Sedengkeun kumisna anu baplang jadi ngulapes jiga letter O. Tina awahing ku era ngadenge caritaan pamajikanana. Tapi hatena mah ngarasa bunga sabab geus teu kudu dikecapkeun ku manehna da tetela pamajikanana geus nyahoeun kana perkara anu rek dicaritakeun ku manehna. Atuh pok Bah Ondok nyarita deui. Bener-bener pisan eta mah sama. Memang kitu kayaan urang ayeuna. Malah nyahal eta pisan anu rek dibadamikeun jeung maneh teh. Ari sabab tahun ieu mah urang teh can boga cadangan ieu teh. Pikeun nyadiakeun pamunduh ti Gusti Raja ieu teh. Sedengkeun anak geus beak, baraya beak, bujang teu boga daun nu daekeun. Tetangga-tetangga sarieun sabab baret oge geus digigiras ku si Itok kapan. Kesebelan teh manusia teh. Aduh, hayolah seleskan ieu padahal lembur manehna mah jauh cenah ceuk Mang Daryo mah. Jigana teh ngahaja wat datang ka dieu. Eta rek ngarugikeun ka urang. Tapi da geus liwat eta maina mah urang mikiran nu ayeuna we heula lah. Kulantaran kitu abarik nanya yeuh ka maneh sama. Sugan maneh bisa merebong bolongan ka Abah kudu kumaha carana sangkan urang bisa nyadiakeun pikeun wadalna tah kumaha tah. Sabab lamun teu sadia tangtu lamun ceuk Abah kitu tangtu lamun teu Abah maksudnya lamun teu Abah nya maneh anu kudu jadi wadal teh. Daek maneh atawa henteu tah. Ceuk Bah Ondok harita bari neuteup ka pamajikanana atawa ka bisa mah. Sedengkeun nu diteteupna kalahnya seuri bangun ludung pok nyarita bari manik neuteup ka Bah Ondok. Abah, kuringnya mau ka ngajawab pertanyaan ti Abah. Tapi kuring rek nanya heula ka Abah. Sabab ieu teh kapentingan Abah. Ari Abah daek teh diwadalkeun heula. Cik jawab heula Abah. Nyatang tuh sanggeuk mah sama. Ari kitu kumaha tah? Abah nu boga dosana mung diwadalkeun. Atuh ka mau batur malah nu daekeun. Kitu deui kuring, mung atuh Abah. Pidaku Abah tega rek masrakeun kuring ka siluman buta. Ulah kitu Bah pamali. Ari maneh mata kami najang ke ka maneh yeuh sabenerna mah kami kitu tega nyebakeun maneh teh. Sabab Abah teh bogoh keneh lah ka maneh teh sama. Tapi lamun maneh teh daek kudu kumaha carana. Sabab ari caos mah tetep kudu dicocokan ieu teh. Da moal bisa nyebut bersaben lah tuh yeuh. Ceuk Bah Ondok semu bingung sabab manehna resep keneh ngome duit siluman di alam rame teh. Jadi wargi masih keneh resep yang ngitung anak duit jeung anak munding gitu tah. Resep nempo lauk anu singku dibag di balong, resep keneh nempo tumpukan pare dina leuwit. Sanajan geus janji oge daek jadi para siluman buta, ari arek ditagih mah tetep we sieun. Ari bisa mah harita pok nyarita. Yeuh Abah, ulah bodoh teh hirup teh. Abah teh boga akal, boga pikiran, boga rasaan, matak naon Abah usaha ku jalan saja. Harta loba itu ieu teh susah, naon esena? Cik mikir atuh Abah. Kudu kumaha tu carana ieu teh. Jika tu kumaha dicaritakeun, ari nya mah aya keneh jalan sejen. Pokona mah hasil lah ngalajiwa manusia. Sanajan kudu ngaluarkeun duit sakarung ge, aya halanganana. Kieu Abah. Loba pijalaneun mah ku Abah tinggal milih. Kahiji Abah bisa miceun duit kanu loba ka mana duit nu loba ka mana wae. Terus parancahan ku Abah. Kira-kira katalima wae ku raja siluman buta hejo. Upamana kieu yeuh. Sing saha jalma anu nyokot ieu duit, mangga cana ku Gusti tah eta caos di abdi. Kanggo salira Gusti. Kitu upamana mah Abah. Atawa kumaha benerna we lah eta mah. Pokona mah bisa nepi ka Prabu Anom Lokawisesa. Pan Abah mah leuwih nyaho cara-carana. Kitu lah cara ceuk kuring mah Abah. Kitu ceuk bisa mah bangun anu yakin pisan. Atuh leung Bah Ondok harita teh ngahulang wargi.
Jadi manehna teh mikir sajeroning hatena. Ari dipikir-pikir mah teh lah aya benerna eta teh. Atuh pok Baondok ngajawab, bener sama bener. Alus eta usul teh lah. Keun urang cobaan lah ku jalan eta. Tapi kudu ka mana miceunnan anu hadena nya miceun hadena maksudna teh. Nah mending ka Pangangonan atau mending ka kota ieu miceunna yeuh. Cik Baondok bangun bunga. Ka Pangangonan masalah atuh sabab kaciri teuing. Cek batur teh meureun mustahil aya nu leungit duit ka Pangangonan. Sabab tara aya saudagar anu ngaliwat ka Pangangonan. Memang ari babarina mah da loba barudak angon nu miskin. Tangtuna ge bakal bungaheun mangi duit nu loba mah. Tapi bakal nimbulkeun kacurigaan. Ayeuna mah mending ke ka kota we lah. Tapi ulah jauh teuing sabab bisi Prabu Anom Lokawisasa lieureun neanganana. Da loba manusia anu di kota mah manusana kudu pugu alamatna, kudu pugu RT jeung RW-na. Kudu pugu lingkunganana, hese neangan alamat di kota mah. Boro-boro anu jauh tetanggana. Naon teh? Boro anu jauh tetanggana ge tara nyarahkeun. Nu matak ayeuna mah piceun lah di jalan gede supaya disangka nu murag. Lantaran di jalan gede mah sok loba banar muning anu ngaliwat. Jadi ta ceuk anu manggihan teh ieu mah nu banar muning meureun. Kitu jiga nama ngeuseueuna mah piceun ka sisi jalan gede malah alusna mah ayeuna we lah meungpeung peuting kade panggih jeung rona maksud teh. Cek bisa mah harita usul ka Baondok. Adu Baondok harita teh mani unggut-unggutan tina bakating ku bunga. Ari sabab aya jalan anu hade pok harita manehna nyarita. Alus pisan eta teh sama. Tapi sameme eta dilaksanakeun teh kudu aya dicara sejen pikeun cadangan. Sabab bisi eta henteu mawa hasil. Kudu kumaha cara anu sejen dieu teh. Cik urang teh ulah kapalangnya mikir ieu teh. Da maneh ngapinter samalah. Otak jalan bisa kana diajak badami. Ulah nguji Abah, teu kudu kikituan da Abah ge sabenerna mah bisa mikir kitu. Asal daek we mikirna eta mah. Jadi Abah mah kadul mata kitu oge. Cara nu sajena kieu bah. Lamun anu tadi teu mawa hasil, isuk pageto Abah kudu init ka nu jauh. Ulah di daerah ieu da geus naon teh arapaleun ka Abah. Tapi kudu ka ditu ka daerah Pakidulan tah. Bari ini teh Abah kudu mawa duit anu loba, terus Abah kuduna neangan jalma nu keur lieur. Contona lieur ku hutang. Lieur neangan gawe, lieur teu boga duit, lieur hayang kawin, lieur jangar atawa lieur kunaon lah. Pokona mah anu sakira babari diajak lieur. Talamun geus manggih ku Abah olo, bijakeun Abah teh keur neangan jelema keur pagawe kitu. Atawa kumaha we lah. Gumantung kana jal ka jalma anu lieur teh. Mun jalma keur neangan gawe nya tawaran pigaweun atuh. Lamun jalma keur neangan jodoh, tawaran pijodoheun kitu eta Abah. Kitu cik bisa mah bari pepeta. Sakapeung geus saptarangna, sakapeung muterkeun curugna nandakeun keur lieur. Sakapeung ngarampaan dadana. Jadi nandakeun anu keur sakurata atawa teu boga duit. Baondok ungguk-unggukan bari seuri malah mah waktosna wargi sadayana. Henteu nya kapan nya wargi. Rupina dongeng Sunda dina judul Sikulup. Dinten ieu urang pungkas wae wargi sadayana nya. Pamugi ieu suksanaos mangrupikeun dongeng sing tiasa ngajantenkeun landung pang beberapa manah warginya. Tau kituna sakali deui hatur nuhun ku partasan wargi sadayana. Insyaallah wargi carios atuh sikulup ieu bagian nu ka-46. Nya dinten enjing tangtos dina waktos anu sami urang lajengkeun deui. Sim geuring mandina marang haturkeun nuhun ku partasan wargi sadayana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.